Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan wilujeng enjing kumaha marurang kalih daramang. Alhamdulillah dina dinten Rebo kaping 18 Agustus 2020 sapertos biasa pagaos sareng Bu Nenden bade ngawulang dina pangajaran bahasa Sunda. Kanggo dinten ayeuna pangajaran bahasa Sunda materina kalimah aktif sareng kalimah pasif. Nah, urang kedah mikawano heula anu namina kalimah. Kalimah nyaeta wangun kata tabasaan miwujud kecap atawa runtuyan kecap nu puguh adeganana pikeun ngebrehkeun pikiran kalawan gemleng. Diwatesan ku randegan panjang nu binarung jeung wirahma akhir turun atawa naek. Unsur-unsur kalimah nu kahiji aya jejer atanapi subjek, nu kadua caritaan atanapi predikat, nu katilu udagan atanapi objek, nu kaopat katerangan. Nu kahiji urang diajar kalimah aktif. Kalimah aktif nyaeta kalimah anu jejerna ngalakukeun atanapi migawe hiji pagawean anu ditetelakeun ku caritaan. Contona, Titi meuli daging, Mamah ngaluarkeun ucing, barudak keur maraen bal, Mang Duloh dagang parabot, Bu Guru nuju ngala rambutan. Nah, dina 5 contoh anu nembe disebatkeun eta sadayana ngalakukeun pagawean atanapi ngalakukeun hiji pagawean. Titenan contoh di handap. Ieu sapertos nu aya dina buku paket hidup kalian. Ya. Tinggal contona. Nu kahiji, anggota pramuka ngalaksanakeun persami. Nah, nu janten jejerna anggota pramuka. Nu janten caritaanana ngalaksanakeun, nu janten objekna persami. Eta teh contoh kalimat aktif nu kahiji. Contoh kalimat aktif nu kadua, warga masyarakat ngarojong program pamarentah. Nah, kinten-kinten anu janten jejerna naon? Nah, anu janten jejerna tangtosna warga masyarakat. Nah, caritaanana ngarojong, anu janten objekna program pamarentah. Nah, kitu. Sapertos soal anu katilu sareng kaopat dugi kalima eta sami sadayana contoh-contoh kalimah aktif. Upami langkung jelas mah aya dina buku anu hidup. Ayeuna kalimah pasif. Kalimah pasif nyaeta kalimah anu jejerna kakeunaan atanapi ngarandapan pagawean anu ditetelakeun ku caritaan. Contona, daging dibeli ku Titi, ucing dikaluarkeun ku Mamah, bal keur diparaenkeun ku barudak, parabot didagangkeun ku Mang Duloh, rambutan nuju diala ku Bu Guru. Nah, ieu contoh anu 5 nu nembe disebatkeun dina kalimah pasif ieu sabalikna tina kalimah aktif nu tadi. Janten tinggal dibaca tanapi ditelaah deui tina contoh kalimat aktif dijantenkeun kalimah pasif. Titenan deui contoh di handap. Ieu sapertos nu dina buku paket ayanya. Persami dilaksanakeun ku anggota pramuka nomor kahiji. Nah, nu janten jejerna persami. Nu janten caritaanana atanapi predikatna dilaksanakeun. Anu janten objekna ku anggota pramuka. Contoh nu kaduana, program pamarentah dirojong ku warga masyarakat. Tah, kinten-kinten anu bakal janten jejerna naon? Nu bakal janten jejerna program pamarentah. Leres. Nah, dirojong nu janten caritaan, teras deui anu janten objekna ku warga masyarakat. Nah, teras soal anu katilu atanapi contoh katilu kaopat sareng kalima ieu sami wae sapertos contoh anu nomor hiji sareng nomor 2. Bedana kalimah aktif jeung kalimah pasif nu dipedar di luhur. Nah, upami kalimah aktif sareng kalimah pasif ya, urang perhatoskeun urang titenan ku sadayana. Anggota pramuka ngalaksanakeun persami. Eta dina kalimah aktif. Upami dina kalimah pasifna persami dilaksanakeun ku anggota pramuka. Terus contoh nu kadua dina kalimah aktif, warga masyarakat ngarojong program pamarentah. Contoh dina kalimah pasif mah program pamarentah dirojong ku warga masyarakat.
Pami contoh nu katilu dina kalimah aktif para santri ngagalindengkeun sholawat. Terus upami dina kalimah pasif sholawat digalindengkeun ku para santri. Contoh nu kaopatna dina kalimah aktif unggal warga miara kabersihan. Dina kalimah pasifna kabersihan dipiara ku unggal warga. Contoh nu terakhir para siswa nulis karangan basa Sunda dina kalimah aktif. Terus upami dina kalimah pasifna karangan basa Sunda ditulis ku para santri. Nah, pagaos gaduh latihan kerjakeun ku hideep. Latihan nomor 3 dina buku diajar basa Sunda kelas genep SD tetapi MI kaca 32 dugi 33. Eta panginten engke saatos rengse tugasna dipotokeun teras dikintun ka Bapak. Hatur nuhun.